popoean ayeuna mumpung subuh kene dan kena teh sok kapiheulaan ku nini marah anak itu sok junitai kata ngomong bae. Tadi si gaya murah jadi itunya popoean tak sugan muat itu juri galai miheulan popoean. Pada juri galai so teh anu mah pada heueuh sudah subuh geus popoean nya naha beut molor. Tah kajenting popoean wayah kumaha we ge. Ek jam 5, ek janari hideng, ek tengah peuting, tong make pusing teuing sagala rupa kudu kaing, make jeung nyebut jurig lalai sagala. Padahal mah manehna jurig cai. Lain wayah kieu mah lain waktu popoean. Ceuk saha kajenting popoean wayah kumaha we ge. Heh wanita iblis, jenting maneh popoean wayah kumaha we ge naha maneh beut make jurig lalai kaing geuningan. Ari manehna saha ngaca atuh maneh. Itu jalma teh abung jalma geblegnya eta teh popoean teh nu aing nya beut maneh beut miheulaan wae maneh teh kudu masak maneh mah entong sok ngalawan teh maneh mah lancang bibirna. Setan bedakeun maneh sia ka salaki aing kana nu salaki aing datang kajeun teuing sia popoean mah jeung saha we oge da nu umum lain nu maneh tapi mah teh sieun ku salaki maneh da ge nya rengkot salaki maneh ceuk saha maneh rengkot teu sieun geuningan teu sieun mah ngarasaan teh geulis. Gelis aing mah, mun maneh siga cucuk. Ih, nu geulis sos teh lalaki na rengkot. Ih, kajenting da nu rengkot mah tara mun anjeun anu deun nu rengkot deui. Maneh mah teh kaopan popoean di jahitan teh eta maneh. Enggak di tetangga kudu akur. Eta kunaon maneh mah sagala jeung tetangga. Aya jeung batur. Kapan maneh kurang hinjem duit ka ieu bare boge. Saha teu bayar, 5.000 teu bayar. Loba utang kredit kabeh. Kredit mah dibere. Nyieun cai loba duit mah ya. Loba bisa masalaki, kita masalaki tim Malaysia yang langsung yang cai. Haji, si ngomong-ngomong kajalawat gablek mana meni tidak berperasaan pisan kain kami nyeksek-nyeksekeun. Kos lain jeung tatangga bae. Ku be tatangga nu kitu aing teh hayang tatangga jeung anu kitu. Ah, kajendeung da maneh mah tatangga itu ge tara bau bae. Ulah bawa sakaba-kaba 7 kurilih. Ih, tetes baca juri galai, betul biasa rengkot. Ya, mana sia kali itu, mana sejarah kali itu mana. Tok kitu tuh itu mana kajalma teh sia aya karmana. Gila, nonton mah bebelahan terong nu kasep jeung nu ojol loros, ojol entah itu jalma nu bideng. Untin tadi si itu gigi lah tadi itu kana ojek ke mana nya kasih eta. Kasih heueuh unti ya. Oh, nya ka mana cenah? Teuing nya kana ojegeun kan itu. Apa saar teh ka mana? Siga mau duit obat juga. Nya meureun. Oh, menang arisan teu salah mah meureun. Heeh. Di pasar si rengkotnya meureun. Meureun, sia teh kayak balanja. Unjang bonjeng kali kadi itu keun make tiung beureun. Omanya, aing tanya teh ka mana Lah kitu? mesti dina disabriga-brigan emang kudu wawuting tetangga kos betang kitu. Kasih mana? Oh, nya. Kasih mana? Ari sugan teh lain jelema, sugan teh tunggul. Tos meser apalagi popoean di pasar ambe teh menyusahkeun tatangga, popoean dulu tatangga ieu mah tos meser popoeanana. Aku kayak nginjem. Najis nya geus kuning beuti injemkeun kanu kitu patut atuh kira teh ruksak gegelan meureun. Ari menang arisan mah bayareun. Arisanana oge kuring mah 50 juta. Ya sombongnya hidupna teh. Angotnya bukan tetangga, teh meuli panasan pisan. Batur meuli ieu, batur meuli ieu, pusing, batur meuli ieu, setruk. Ayeuna aing meuli nu kieu tah, sik tetangga kaos kumaha ayeuna. Tin, meni najis teuing iparan ti popoean meni beureum kitu. Ih, meni hayang katampo ku batur meureun suganya rara saeuna mah. Nya kudu warna hejo kitu. Nya heueuh.